Sampurasun paralun ampun nya kasuhun waninggali anu dipamrih ajrih kapihatur dina danget ieu sim kuring bade ngabewarakeun rehing ayeuna parantos memasuki bulan kaopat nyaeta bulan Maga 1461 saka Sunda. Anu kaleresan panginten ayeuna teh parantos kaping dinten Radit atanapi Minggu. Kapingna teh pamina Masehi mah 15 September 2004, pami dina kalender Sunda mah 4 Sukla Paksa. Nu hartosna Sukla Paksa teh nyaeta bulan Caang. Paro Caang gitu. Pamikeresna Paksa mah nyaeta bulan Tilem atau bulan Poek disebutna teh. Tamu ngaina kaleresan kaping 4 Sukla Paksa runa kaping 4 Sukla Paksa ieu teh panginten minurutkeun dina kajadian penting di Teater Sunda tah ieu Maga 320 saka atanapi 24 April 430 Masehi. Sri Maharaja Purnawarman nyieun prasasti Jayastumba di hulu dayeuh Taruma nu jadi tanda unggulna perang. Tah ieu numutkeun dina kalender Sunda mah Sri Maharaja Purnawarman teh nyieun prasasti. Tah ieu panginten kajadian pentingna di Teater Sunda kapungkurna panginten. Tah paminumutkeun dina dawuh nya 4 Sukla Paksa teh tah kaping 4 Sukla Paksa poe Radit tepahing Minggu. Nah ayeuna teh dina dawuhna teh pami tabuh 5 pami tabuh 9 tambah 11 13 15 tadina poe hade poe teh ieu ya Jaya Pribumi manggih susah. Tah ieu numutkeun dina dawuhna. Tah ieu oge aya waktu tebarna nya Respatina dinten Kemis. Tah ieu 1 Sukla Paksa 8 Sukla Paksa 13 tah ieu 7 Kresna Paksa. Ieu waktu kanggonya pertanian ya waktu tebar perkebunan pertanian. Tah ieu waktu tandurna pangintennya salametna tumpek dinten Sabtuna tah ieu panginten waktos-waktosna pamugia urang sadayana tiasa nanjarkeun deui oge mumule kana warisan atanapi budaya karuhun urang sadayana budaya Sunda pami bade teu ku urang teu kusaha deui pangintennya kitu. Mugia dina danget ayeuna urang sadayana sing aya dina kasinugrahan pangintennya sakitu wae ti sim kuring panginten ieu mah berbagi pangintennya berbagi wawasan atanapi pengetahuan gitu. Mugia rahayu sampurasun.